warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana, patepang deui sareng abdi Fadila Zahra Meka, Sarang abdi Acir Salma dina acara Acikiwir, acara kriminal wir. Anyar kene tahun 2024 tos aya korban budak SMA anu ngantunkeun sabab judi online. Modal anu digunakeun asalna ti pinjol. Tapi di naas, eta budak SMA ala judi online berjuta-juta nepi ka manehna gangguan jiwa. Hiji murid SMA ngantunkeun di Bandung kajil hutang pinjol keur ngamodal judi online. Kabeunangan video terakhir diupload di internet sateuacan korban ngantunkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Acil Rohmat. Abdi di dieu bade masihan pesen ka salarea nu ningal video singkat ieu. Hapunten ka salarea lamun abdi boga salah. Ka bapa, ka ibu, Acil ti heula nya Acil tos teu kiat. Ka salarea sing barageur, sing saroleh, sing panjang umur, sing sehat alam dunia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Pihak kulawargi manghanjakalkeun pisan eta kajadian. Korban katelah salaku anak anu soleh jeung bager di imahna. Korban kecanduan pinjol kusabab duit pinjol eta rek dijadikeun modal keur judi online. Korban geus ngakukeun ieu ti mimiti 8 bulan ka tukang. Korban kagoda judi online kusabab sok aya iklan judi online di sosial media nepi ka korban dicat ku admin judi online. Emak, bapak, hapunten, Acil tos teu kiat, teu aya harepan, tos teu aya pilihan deui. Acil teu hoyong ngabebankeun emak sareng bapak. Acil numpang ti payun supados emak sareng bapak tenang, teu aya masalah. Acil nitip si Andre sareng si Elus ulah hilap di Paraban. Sekali deui, emak, pak, hapunten. Pamirsa sadayana, ayeuna urang rek nyamukeun sareng Rizky nu tos aya di lokasi. Rizky, Hatur nuhun, Salma sareng Zahra. Simkuring ayeuna nuju di kadiaman korban sareng keluargi korban. Punten, ayeuna abdi sareng saha? Kosim Rohmat. Nuhun Pak Kosim. Jadi kumaha kronologina teh Pak almarhum Acil teh? Jadi sebenarnya mah Acil teh nya teu calik jeung abdi gitu. Acil teh mora ka Bandung gitu. Tapi akhir-akhir ieu teh aya nu aneh gitu. Jadi si Acil teh teu balik ka imah geus 2 bulan. Jeung hese di kontakna teh. Terus kumaha Pak Kosim yen terang almarhum Acil pupus teh? Jadi gara-gara aya nu aneh eta teh Acil teu balik-balik. Jadi ku abdi teh disampeurkeun gitu nya ka dieu ka kosana teh. Tapi pas kuring ngecek ka kosana teh geus eueuh Acilna teh. Innalillahi. Jadi mung kuring oge manggihan surat terakhirna itu teh si Acil jeung babaturanna oge ngomong cenah si Acil teh ngupload video terakhirna ka sosmed. Jadi ayeuna almarhum Acil teh bade dimakamkeun di mana Pak Kosim? Niatna mah dimakamkeun di makam Kebon Jeruk Nipis. Innalillahi. duh duit orang teh pisan euy. Udah we download ada aing. Ada aingnya bisa
aman teh pasti, gampang teh pasti. Download Adai. Mohon pemirsa, abdi ayeuna atos sareng Bu Kokom Baskom. Kokom baskom. Salah saiji saksi mata korban kematian. Jadi kumaha Bu ceritana Ibu tiasa manggihan korban teh? Jadi ibu teh nuju sonten-sontennya jalan-jalan gitunya, ninggalin kos-kosan gitunya, seperti biasa lah gitunya, kerjaan ibu teh memang begitu. Eta teh abdi ngadenge suara ngejarowok jika nama di kamar nu paling ujung. Abdi teh pasti langsung ngecek gitunya aya naon gitu di ditu teh. Ibu teh jalan nya kucuk. Geus nyampe we nya ibu buka pantona. Ngek. Ketinggalan teh bapak kosim, bapak nasi acil, geus panik gitu. Pas tinggali si acil teh geus ya kondisinya teh geus teu ya gitunya, tapi ibu teh rada panik jeung teu percaya gitu. Nah, abdi teh langsung we ngageplokan pipina gitu juga kieu. Ternyata emang tos teu aya gitu. Innalillahi Nuhun. atau sakitu. Itu sakitu wae teh abdi mah. Nuhun. Tur nuhun Ibu Kokom Baskom. Dibalikeun ka studio Zara sareng Salma. Tur nuhun. Abdi Rizky pamit undur diri. Hatur nuhun Rizky. Pinjol ngajadikeun jelema konyol jeung darodo. Cekap sakieu warta acikuir dinten ieu. Mugi-mugi pamirsa sadayana dijauhkeun ti godaan pinjol nu ngajadikeun jelema dodol. Abdi Fadila Zahra Meka. Sareng abdi Acir Salma pamit undur diri. Salam pinjol.